James. Nah, harus sebelum Tulungan aing euy. kunaon sia teh. Ah, dengan aing teu bisa keluar ieu. Waduh, teu bisa keluar. Heeh. Betot sia mah. Sok sok sok. Teu meunang geus. Aya wae sia mah. Aduh, sia sebelum. Gila. Kieu sebelum. Menurut buku Titing Sutarman, lamun hayang ngaluarkeun leungeun maneh asup ke benang-benang, gampang disebut. Make pelicin sia sebelum. Licin. Duit maksudna cek Mang James. Atuh sia mah kudu ku sabun sia sebelum. Oh, ku sabun ngomong ku sabun. Sok sia gerak. Coba. Nah, sok beunang sia sebelum. Anggar teu beunang ku Mang James. Kan beunang. Encan. Sakali deui aya kalau bae mah sabuna. Sia. Oh, beunang gerak sia. Gila aing mah. Harusnya leungeun si sebelum. Ngelap, teu beunang dikeluarkeun. Tapi rek disabunan langsung keuleuh. Aing, aduh, aing mah. Mana hayang duit? Atuh hayang lah. Duit 200.000 ke mana? Tadi kan. Kalian siapa bisa keluar kan? Euy. Hajo siapa itu? Kesatuan itu siapa? Lain bantuan saya kudu bakal. Tenang, tenang.